Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji sinarang syukur orang sami-sami panjatkeun ka Allah nu Rabbun Ghafur kumargi karunia sareng inayah kanikmatan ti mantena urang dipaparin kene jatah yuswa, dipaparin kene kasehatan. Anu mudah-mudahan ku kanikmatan eta urang nganggo kanikmatan eta dina raraga nyorang ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu antukna kanikmatan salah sawiusna kanikmatan sehat urang teh asihah wal afiyah, sehat sareng afiat. Ibu bapak, rekan-rekan nuku sim kuring di pihormat, urang lajengkeun bahasan urang perkawis. Masih keneh ngabahas naon cenah Bu? Surat naonan Bu? Surat At-Takasur. Tos majeng ayat baraha? Nembe hiji cenah teh acan majeng-majeng acan ieu teh kumaha cenah. Nah mudah-mudahan henteu naon? Henteu ngala gancangna. Da geuningan saur dina hiji film mah film Korea cenah. Jalmi anu mapah lambat mah sok rajeun kengeng langkung seueur tibatan jalma anu gagancangan gitu. Jalmi anu mapah mah anu lambat dinikmati tiap perjalanan teh. Terang naon nu gigi-gigireun ari nu gagancangan mah panan sok rajeun aya nu kalangkung. Nya mudah-mudahan ku urang teu rusuh gitu. Hiji ayat dugikeun ka sababaraha pertemuannya mudah-mudahan ku lambatna urang teh ieu nu janten nilai ngaji urang teh benten sareng nu sateu acan. Ari sateu acan mah ngudag gancangna bari jeung punten boa-boa seueur kalangkungna. Ari ku lambat mah mudah-mudahan aya langkungna gitu. Nembe ayat hiji Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur geus ngalaleikeun ka maraneh at-takasur hatta zurtumul maqabir. Nepikeun ka maraneh nganjang ka pajaratan, nganjang ka kuburan. Tapi sateu acan diteraskeun hoyong naros ka ibu ka bapak. Pami ibu bapak atanapi rekan-rekan ninggali hiji jalmi sadi dinten sapoe jemput ieu mah cicing di kuburan gitu. Cicing we di kuburan ti enjing keneh dugikeun ka sorena gitu. Sapopoena teh naon padamelana teh kitu jalmi eta teh bari jeung di kuburan naon manehna tukang gali kubur lain, manehna tukang ngajagaan kuburan oge lain, cing cirining batur we. Tapi resep cicing di kuburan sapoe jemput. Kira-kira ibu sareng bapak mandang jalma eta jalma naon? Jalma nu kumaha? Cicing di kuburan teu nanaon ngan cicing hungkul. Kinten-kinten ibu sareng bapak nyebat jalmi eta jalmi naon? Jalmi stres, jalmi gelo panan gitu. Tah aya hiji kitab anu dikarang ku namina teh Imam Abul Qasim Ibnu Habib An-Naisaburi. Judul kitabna teh rada unik gitu ibu. Janten judul kitabna teh
Nah janten nami kitabna teh Uqalaul Majanin. Uqalaul Majanin teh pami bade diterjemahkeun uqala teh tina akilun Bu. Akilun. Al majanin teh tina majnun. Akilun artosna naon Bu Pak? Akilun teh hartosna akil balik geuning. Berarti naon hartosna? Akil teh tina aklun, berarti akilun hartosna berakal. Ari majnun hartosna naon? Hartosna orang gila. Pami ieu kedah diterjemahkeun Uqalaul Majanin hartosna berarti naon? Hartosna berarti naon Bu Pak? Uqalau teh hartosna berakal, majanin teh hartosna gila. Berarti Uqalaul Majanin hartosna orang berakal tapi gila. Kinten-kinten saur Ibu ieu judul kumaha? Ari salami ieu ceuk urang nu disebut gelo berakal teu? Maksud teh lempeng teu pikiranna. Lamun jalma gelo ku urang diajak ngobrol biasana kumaha? Teu nyambung kan mancawura ngobrolna. Nu disebut jalma gelo mah misalkeun urang ningali jalma acukna naon? Sompang camping, kotor, lelempangan di sisi jalan, rambutna teu kaurus, awakna teu kaurus, urang nyebut jalma nu kitu nu gelo. Kira-kira jalma nu kitu mungkin berakal teu? Tah pami dina bahasa Arab ieu teh disebatna idhofatus sifat ila mausuf. Janten diterjemahkeun teh tiasa kieu, orang gila yang berakal. Janten sanes orang berakal yang gila, tapi orang gila yang berakal. Maksudna naon Imam An-Naisaburi ngadamel kitab judulna Uqalaul Majanin. Anjeunna dina kitab eta nyebatkeun nami-nami sareng riwayat-riwayatna, nyebatkeun kisah-kisahna, kisah-kisah jalmi anu ku masyarakat sabudeureun harita terkenal kawentar jalma gelo gitu. Janten aya sababaraha jalmi anu ku masyarakat dianggap gelo, padahal pami diemutan ternyata gelo nate sanes gelo katutup akalna. Tapi Ibu kantos teu kapungkur, sepuh kapungkur nyarios sapertos kieu, engke mah geura ka hareup bakal loba jalma gelo, kusabab bakal loba jalma anu ngobrol sosoranganan gitu. Ari ayeuna jalma nu ngobrol sosoranganan entos tangtos disebat gelo cacan. Ayeuna aya tatanggi Ibu di sisi jalan ngobrol sosoranganan, gelo henteu Bu Pak? Tangtos gelo henteu? Henteu kan? Tiasa janten manehna teh nuju teteleponan gitu. Janten gelo teh tiasa janten disebat gelo teh pedah pola pikirna, cara berpikirna henteu kaudah ku urang. Lamun gaduh babaturan nu mikirna teh nu omonganna teh alus, terus urang teh ngarasa aheng, ngarasa naon? Ngarasa kagum gitu. Pan urang nyebutkeun ka babaturan eta naon? Gelo maneh eta bisa mikir kitu. Gelo dalam artian katutup akalna henteu? Pan henteu. Cuma pola pikirna henteu kaudah ku urang. Tanu dimaksad ku Imam An-Naisaburi dina kitab ieu teh aya sababaraha jalmi anu saleresna mah teu gelo,
ngan dianggap gelo pedah pola pikirna teu kaudah ku masyarakat awam gitu. Janten saleresna nu gelona saha? Nu gelo sabenerna. Tuh. Tah salah sawios dina nami-nami jalmi ieu teh aya hiji nami anu disebatkeun ku Imam An-Naisaburi. Namina teh ieu. Namina teh aya hiji nami disebutkeun ku Imam An-Naisaburi teh namina teh Bahlul bin Amr As-Soyrofi Al-Kufi. Tiasa diaos Bahlul atanapi Buhlul. Bahlul teh nami hiji jalmi. Lamun ka urang Bahlul teh janten ledekan. Urang ngaledek babaturan urang gelo nu tadi Bahlul ente mah urang naon ngaledek babaturan urang bodoh masih keneh ka kuping kusim kuring aya jalmi anu ngaledek batur teh ku kata Bahlul gitu. Bahlul ente biasana punten nu ngahina ngaledek itu teh ieu salapi gitu. Biasana mah lamun ngaledek batur bodoh teh Bahlul ente gitu. Cing cirining berarti Bahlul oge geus kawentar di urang teh jang ngagambarkeun jalmi anu gelo anu bodoh. Tah ieu teh saleresna nami Bahlul teh kalebet uqolaul majanin. Ceuk batur gelo tapi lamun di pikiran lamun di emutan tiap kecapna tiap ucapana ieu teh mengandung hikmah yang sangat ageng pisan, seueur pisan. Dugikeun ka ieu teh diakuina sanes ku sasaha tapi ku ahli sejarah ahli rijalul hadis namina teh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi dina kitab tarehna jilid 12 halaman 88 anjeunna nyarioskeun si Bahlul. Tah penilaian Imam Az-Zahabi ye dina kitab tarehna jilid 12 halaman 88 anjeunna ngobrolkeun Bahlul ieu. Saur Imam Az-Zahabi teh waswasa fi aqlihi. Aya waswas atanapi harewos dina akalna anu mana meureunnan saur urang mah memang kewarasana meureun dipertaroskeun wa ma adzunuhu ihtalato. Abdi mahamkeun kecap ieu teh tapi abdi teu nyangka saur Imam Az-Zahabi teh tapi abdi teu nyangka anjeunna teh ihtilat teh ustadisan ieu mah bagian ustadisan ihtilat teh sok rajin hilap gitu wa kana qad yashu fi waqtin kapeung mah memang sok gogorowokan hiji waktu atawa sadar hiji waktu. Tah saur Imam Az-Zahabi oge diakui wa huwa ma'dudun fi uqalail majanin. Si Bahlul ieu oge kalebetna uqalaul majanin, orang gila yang bijaksana gitu. Tah, ieu anu saur Imam Az-Zahabi kedah diperhatoskeun ku urang teh. Walahu kalamun hasanun. Si Bahlul teh ucapanna endah, malih mah sababaraha kali anjeunna ngaluarkeun syair-syair anu penuh hikmah. Sareng syairna oge henteu ngan saukur tontonatun, henteu ngan saukur nyarios doang gitu tanpa aya maknana.
tapi wahikayatun pinuh ku hikayat, pinuh ku hikmah, pinuh ku kabijaksanaan. Berarti tos diakui ku pakar tareh, ku pakar naon rawi hadis yen si Bahlul teh sok sanajan dianggap gelo tapi ucapanna penuh dengan hikmah. Malih mah Bu Pak zaman kapungkur mah jalmi nu ku batur dianggap gelo pernah ngariwayatkeun hadis. Malih mah ruwiya anhu ahadisu. Diriwayatkeun ti anjeunna sababaraha hadis. Ibu bapak terang panginten hadis ieu dina riwayat Imam Muslim. Idza uqimatis sholatu, ketika sudah iqomat, fala sholata ilal maktubah, maka teu kenging aya salat kajaba salat wajib. Hadisna sahih Bu Pak. Salah sawios rawina teh disebatkeun ku Imam An-Naisaburi dina kitabna, salah sawios rawina teh ieu Bahlul bin Amr. Janten Bahlul bin Amr hiji waktu ninggali Amr bin Al-Ansori salat 2 rakaat barijeng wal muadzinu yukimu antos iqomat gitu. Anu adan teh entos qomat. Ari sawur Bahlul teh kieu ama alim tu an Amri bin Dinarin hadasani an atau Ibni Yasarin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata liman idza uqimatis sholat fala sholata ilal maktubah gitu. Bahlul ieu anu dianggap gelo ku batur geuningan pernah ngariwayatkeun hadis gitu. Ari urang tong waka ngariwayatkeun hadis kantos teu apal sabaraha hadis ayeuna gitu. Bet nu gelo wae kantos ngariwayatkeun hadis. Ari urang berarti urang tanah bet dianggap gelo si Bahlul ieu Bu Pak kumargi nu tadi hobi nate ya jelisu alal makobir, hobi nate cicing diuk tidak melakukan apa-apa di kuburan. Sapoe jemput cicing we di kuburan henteu kumaha cicing hunggul we mun ceuk urang mah meureunnan disebut gelo teh si eta nanaonan ngalamun di kuburan gitu. Dugikeun ka gelo na teh tos kawentar ku sasaha harita anjeunna hirup sajaman sareng Khalifah Harun ar-Rasyid. Ku Harun ar-Rasyid ge tos apaleun anjeunna teh kawentar gelo gitu. Pas cicing di kuburan meneran Khalifah Harun ar-Rasyid nuju ngalangkung. Pas ngalangkung teh Khalifah Harun ar-Rasyid bari naik kuda teh ngaheureuyan si Bahlul eta nanya ka si Bahlul teh, ya Bahlul ya majnun mata takilu. Yeuh Bahlul jalma gelo mata takilu, ari maneh iraha sadarna, ari maneh gelo tuluy iraha sadarna ceuk Harun ar-Rasyid teh. Bu si Bahlul ditaros kitu malah farokado Bahlul wasoida ila ala sajarotin, digigireun kuburan teh aya tangkal manehna ngadon lumpat terus nerekel naik kana tangkal eta. Ditanya teh malah lumpat nerekel kana tangkal. Meureunan ceuk Harun ar-Rasyid teh dina emutana teh bet lumpat teu aneh, ditanya lumpat teu aneh naha, heuh da wajar jalma gelo meureun pipikiranna kitu. Tapi pas si Bahlul tos di naon di luhur tangkal manehna nyarios bi'a'la sautihi ku sora anu tarik gitu, ngagorowok bari jeung gogorowokan ka si punten ka Khalifah Harun ar-Rasyid. Malik naros ayeuna si Bahlul, ya Harun
ya Majnun mata takilu. Cobi Bu Pak Harun Ar-Rasyid teh khalifah presiden mun urang mah. Mun ayeuna urang payuneun presiden masih keneh Pak Jokowi. Masih keneh Pak Jokowi. Mun ayeuna urang payuneun Pak Jokowi teu nyebut bapak-bapak acan. Punten, ieu direkam. Yeuh misalkeun contoh ieu mah. Yeuh Jokowi gitu. Bakal kumaha urang? Bisigana mah lebet pencemaran nama baik meureun. Ieu mah si Bahlul ka khalifah teu nyebut khalifah acan. Teu nyebut bapak-bapak acan. Ya Harun. Malih mah kadituna ya Majnun. Yeuh Harun. Yeuh jalma gelo. Mun ceuk urang mah meureun ceuk Bahlul teh lain urang sabenerna nu gelo mah justru maneh. Mata takilu ceuk Bahlul teh. Harun nu gelo ari maneh iraha sadarna terus-terusan gelo weh kitu ceuk. Ceuk saha nembe ceuk Bahlul ka Harun Ar-Rasyid. Saleresna ibu bapak ari nu gelona di antara dua eta saha? Saur ibu. Saur Harun Ar-Rasyid nu gelona teh Bahlul. Ari saur Bahlul nu gelona teh Harun Ar-Rasyid gitu. Ai Harun Ar-Rasyid henteu langsung ngambek, henteu langsung newak si Bahlul pedah pasal pencemaran nama baik misalkan teh henteu. Tapi kusabab Harun Ar-Rasyid nyangka Bahlul teh gelo, matak ditanggap heula gitu. Nah, bet anjeun nyangka urang nu gelona. Panan salila ieu oge sakabeh masyarakat geus pada wawuh yen nu gelona di dieu teh anjeun gitu. Ceuk Bahlul teh walerana kieu Bu. Tah saur si Bahlul teh kieu li'anni arabtu alesana ku Harun Ar-Rasyid teh ditaros alesana maneh nyebat urang gelo naon ceuk si Bahlul teh li'anni arabtu kusabab kuring mah nyaho anna hadza saestuna ieu zailun bakal leungit wa hadza jeung ieu bakin bakal saeneng-eneng salilana fa amartu hadza qabla hadza maka kuring ngamakmurkeun ieu saacan ieu wa amma anta anapun ente ka khalifah Harun Ar-Rasyid teh fa amarta hadza ente mah ngamakmurkeun ieu wa kharabta hadza tapi ngahancurkeun ieu kinten-kinten ibu bapak ngartos teu waleran si Bahlul ieu kuring mah apal yen ieu teh bakal leungit tapi ieu mah bakal saneng-eneng bakal salilana. Tah anu dimaksud ku hadza ieu di dieu nu bakal leungit teh si Bahlul bari nunjuk ka ditu saleresna nu dimaksud teh istana khalifah gitu. Hadza anu kadua ieu nu dimaksudna teh kuburan. Nah, maksudna si Bahlul mali ani arabtu kusabab kuring apal kuring nyaho yen istana mah itu maksudna istana nu dicicingan ku salira zailun bakal leungit bakal binasa hiji waktu mah bakal hancur moal salilana aya wa hadza tapi ieu maksudna kuburan maksudna alam kubur bakin bakal jadi tempat pangistirahatan orang anu sifatna bakin sifatna teh sa eneng-eneng gitu. Fa amartu hadza
Kusabab kuring apal yen istana anu megah, yen kaduniaan anu mewah, lamun diudag-udag angger tungtung namah bakal leungit, maka kuring teu ngamakmurkeun ieu, teu ngamakmurkeun istana, teu mikiran kumaha carana ngaalusan istana, teu mikiran kumaha carana ngaalusan kendaraan, ngaalusan pakaian, ngaalusan jabatan. Da eta mah deuk sakalah kumaha dialusan oge bakal leungit, bakal hancur gitu. Ayeuna anjeun mah tibalik. Anjeun mah ngadon ngaalus-alus itu, ngaalus-alus istana, nepikeun ka asana teh unggal poe aya kuriakna, aya dirombakna, digeugeunna WC-na, nepikeun ka bisa wae WC-na leuwih lega batan imah batan bumi urang sadaya gitu. Terus diremong pasi digeugeunna sababaraha kali, tapi anjeun poho ceuk si Bahlul teh. Wa khorob tahada, tapi anjeun poho henteu ngamakmurkeun kuburan. Maksudna teh anjeun teu kapikiran-pikiran acan kumaha carana bisa hirup makmur engke di alam kubur, di kuburan. Padahal nu sajatining jadi tempat pangbalikan urang mah naha imah istana gedong sigrong atawa kuburan. Nu sajatining nama engke kuburan, nu sacangkewok taneuh eta. Kuring mah yeuh ti ayeuna keneh kapikiran kumaha carana ngamakmurkeun engke sangkan urang teh hirup di alam kubur teh bagja. Ari anjeun salila ieu malah sibuk ngamakmurkeun hal anu bakal hancur, bakal leungit di henteu-henteu oge, deuk dialus-alus kumaha oge. Teu aya jalmi anu salila hirup naon cicing di imahna atawa imahna kuat nuturkeun manehna hirup gitu. Atawa ngabangun imah terus imahna aya saeneng-eneng, hiji waktu mah bakal hancur. Ceuk Bahlul ieu nu ngamatakeun anjeun ka Khalifah Harun Ar-Rasyid teh gelo gitu. Maka Bahlul naros fakulli ayunal majnun, ari ayeuna sok bejaan ka urang saha nu gelo teh di antara duaan teh, jalma anu mikiran kumaha carana bagja hirup di alam kubur atawa siga anjeun jalma nu ngadon mikiran kumaha ngageunahkeun istana, kumaha ngaagrengkeun istana, kumaha istana teh nyaman di cicingan ku urang, tapi henteu mikiran kumaha carana nyaman engke di kuburan, di alam kubur. Tidinya teh Bu Pak deg hate Harun Ar-Rasyid teh farojafa qalbul khalifati Harun Ar-Rasyid wabaka nepikeun ka nyegruk ceurik balilihan balala lihyatahu, nepikeun ka cipanonna teh ngabaseuhan janggutna. Naha kusabab geuningan heueuh leres cenah dina naon, dina hate Harun Ar-Rasyid teh. Bener nu diucapkeun ku si Bahlul teh. Padahal salila ieu urang nyangka si Bahlul teh gelo gitu, ucapanna teu aya paedahna, tapi geuningan pas dipikiran heueuh geuningan ucapanna teh bener gitu. Berarti bener Harun Ar-Rasyid teh leres ngaraos nu gelo di dieu teh ayeuna mah anjeunna gitu. Bener urang nu gelo mah gitu. Kageloan ku naon? Kageloan ku hal-hal nu sifatna duniawi. Tuluy we istana teh dikuriakan, tuluy we harta teh diudag, tuluy we jabatan teh diudag, nepikeun ka nalangkekeun atawa ngalaleykeun manehna tina kabagjaan teu kaemutan kumaha carana bagja di alam dunia. Bari jeung pas dikubur moal dicandak tah harta ge, nalika harta dicandak dikubur moal matak nyalametkeun urang di alam kubur moal gitu. Tadi dinya teh Harun Ar-Rasyid teh deg Bu Pak, hatena teh ujug-ujug ngageter kusabab ucapan si Bahlul anu salila ieu dianggap gelo. Ternyata bener
penuh dengan nilai-nilai hikmah, penuh dengan nilai-nilai keislaman. Ari Harun Ar-Rasyid hiji khalifah anu bager pisan gitu Bu, bijaksana. Janten pami aya jalmi anu nganasehatan anjeunna sok rajin dipasihan naon dipasihan buruh gitu. Atanapi di tedunan panyungkeunna. Tah Harun Ar-Rasyid ku margi merasa berterima kasih kasih Bahlul tos diemutan ku sabab ucapan ente urang abdi jadi inget kumaha jadi inget ke akhirat, jadi inget kumaha naon kaemutan gitu kudu hirup bag jadi akhirat gitu. Harun Ar-Rasyid teh matak berterima kasih pisan ka Hi Bahlul dugikeun ka Harun Ar-Rasyid sebagai bentuk rasa terima kasihna anjeunna nyarios kieu alaka hajatun faqdiha. Bahlul nah anjeun boga pangabutuh teu poe ayeuna gitu. Lamun gaduh pangabutuh misalkan anjeun butuh sangu, butuh beas, butuh duit, butuh jabatan, faqdiha kukuring bakal di tedunan. Ieu teh sebagai bentuk rasa naon be sebagai bentuk rasa terima kasih tos ngingetan abdi kana akhirat gitu. Si Bahlul teh henteu api-api tawadu gitu, henteu maksa teh henteu teu kedah khalifah teu kedah abdi mah dengan saukur nyarioskeun fakta we henteu kitu. Tapi si Bahlul teh langsung we togmol salah sahajatin. Abdi gaduh tilu kaperyogian anu mana abdi teh butuh jalmi anu tiasa nedunan kaperyogian eta. Fa in qadoitaha syakartu laka. Lamun anjeun bisa nedunan tilu pamunut abdi panyungkeun abdi syakartu laka abdi nu nganuhunkeun pisan ka anjeun. Ari Harun Ar-Rasyid teh ngarasa boga sagala rupa. Nah pas disebutkeun kitu teh sok fakuli sok obrolkeun naon pangabutuh anjeun ku kami bakal di tedunan gitu. Nu kahiji ceuk Bahlul teh pangabutuh abdi nu kahiji mah saur Bahlul teh ieu Bu. Nah, saur Bahlul teh pangabutuh abdi nu kahiji abdi teh nuju butuh jalmi anu tiasa tazida fi umri, tiasa nambihan umur abdi. Bisi anjeun sanggup abdi teh salami ieu milarian jalmi anu tiasa nambihan umur abdi. Abdi misalkeun digariskeun ditakdirkeun ku Allah teh yuswa hirup di alam dunia teh 80 tahun. Ta abdi teh nuju milarian jalmi anu tiasa nambihan dugikeun ka abdi engkena hirup teh henteu 80 tahun tapi 100 tahun misalkeun teh. Anjeun tadi sanggup nedunan tilu pamunut abdi, tilu naon permintaan abdi. Ta permintaan abdi nu kahiji antazida fi umri. Bisa teu anjeun nambahan umur abdi gitu. Kinten-kinten pami ibu bapak disungkeun kitu sanggem teu? Saha nu sanggem gitu. Maka Harun Ar-Rasyid didinya deg deui lamun cek barudak ayeuna mah kena mental deui gitu. Nu tadi panan geus dikena mentalkeun ternyata kapikiran selama ini nu gelo teh urang misalkan saur Harun Ar-Rasyid. Ayeuna urang teh kan maksudna nganuhunkeun berterima kasih. Tapi ku si Bahlul teh ngadondikieun deui. Ente ngarasa bisa nyumponan pangabutuh kuring tah pangabutuh kuring nu kahiji mah ieu. Bisa teu ente nambahan umur kuring. Kameh kuring teh hirup panjang di alam dunia. Cek Harun Ar-Rasyid teh laak diru. Atuh saha nu sanggup? Urang oge abdi oge teu sanggup-sanggup acan. Laak diru kecapna sanes la astatiu. Ari akdiru mah kuwatul irodah. Janten kuwatul irodah teh kecapna akdiru gitu. Akdiru teh ngalakukeun hiji hal bari jeung maksakeun. Punten pami urang nyeri sampean non berdiri teh saleres tiasa tapi bari
aw-awan bari nahan ka nyeri tapi urang maksakeun berdiri eta disebatna bahasana qadrun gitu. Pami Harun Ar-Rasyid ngawalerna la aqdiru maksudna kieu pangintenan ka tawis ku sim kuring mah sok sanajan abdi maksakeun maneh ngameh bisa nyumponan ieu nambahan umur anjeun salilana abdi teu tiasa sok sanajan abdi maksakeun teu aya nu tiasa nambihan umur da eta mah kawasa Allah. Tos nu kahiji Harun Ar-Rasyid teh tiasaeun teu lamiti eta saur Bahlul teh ieu pamunut abdi nu kadua hajat abdi nu kadua mah tah abdi teh nuju milarian jalmi anu tiasa nyumponan kabutuh abdi ieu. Naon kabutuhna? Nu kadua antah miani min malakil mauti. Abdi teh butuh jalmi anu tiasa ngajagaan abdi ti malaikat maut. Bisi hiji waktu umur abdi tos cumpon ajalna bade ditupunut ku malaikat maut bisi anjeun sanggup nyalindungan abdi ti malaikat maut ngameh malaikat maut teu jadi nyabut nyawa abdi bakal nganuhunkeun pisan ceuk si Bahlul ka Harun Ar-Rasyid. Bisi pas malaikat maut datang anjeun tiasa ngalawanan malaikat maut eta nepikeun ka malaikat maut eta kabur teu jadi nyabut nyawa abdi. Tah abdi butuh pisan jalmi kawas kitu anjeun sanggup teu panan anjeun tadi nyanggupan bakal nyumponan pangabutuh abdi kitu teu tiasa ngawaler deui sami walerana ke kawas tadi la aqdiru deuk maksakeun sakalah kumaha oge teu sanggup kena mental deui tah sabaraha kali kena mental Harun Ar-Rasyid ku Bahlul gitu. Nu katilu panan tadi tilu antazida pi umri tiasa teu anjeun nambihan umur abdi antah miani min malakil maut tiasa teu anjeun nyalindungan abdi ti malaikat maut. Nu katilu an panyungkeun Bahlul nu katilu teh antud hilanil jannata tiasa teu anjeun ngalebetkeun abdi ka sawarga watub idani anin nari jeung ngajauhkeun abdi nebihkeun abdi tina naraka. Antud hilanial jannata tiasa teu anjeun ngalebetkeun abdi ka sawarga watub idani anin nari jeung nebihkeun abdi ti naraka gitu. Sanggup teu anjeun? Tadi anjeun nyanggupan kabutuh atawa pamunut abdi nu mana wae bakal ditedunan. Tah nu katilu tiasa teu anjeun ku anjeun nyalira ngalebetkeun abdi engke di akhirat ka sawarga gitu. Bisi abdi dikersakeun ku sabab amal hade abdi sakedik ger lebet naraka ku Allah teh dilebetkeun ka naraka. Anjeun tiasa tiasa malengoskeun kaputusan Allah eta nu tadina abdi kedahna lebet ka naraka ku sabab aya anjeun jadi lebet ka sawarga gitu. Anjeun sanggup teu nyumponan pamenta abdi nu katilu ieu? Kinten-kinten bakal aya nu sanggup teu Bu? La aqdiru deui wae Harun Ar-Rasyid teh 3 kali tah kena mental. Maksudna mah tadi sae kan urang teh hayang sebagai bentuk terima kasih teh bisi ente aya pangabutuh sok ku kami ditedunan. Tah ternyata pangabutuhna teh hal-hal anu mustahil ditedunan ku manusia gitu. Tungtungna saur Bahlul teh ieu
emutanan urang fa'lam ayuhal khalifah. Fa'lam ayuhal khalifah atuh ari anjeun teu bisa nedunan tilu pamenta abdi ieu mah fa'lam kanyahokeun ku anjeun yeun yeh khalifah anak ka mamlukun geuningan salila ieu teh anjeun nu ngaku diri mendaku diri urang raja urang khalifah boga sagala rupana ngarasa bisa nedunan pangabutuh batur ternyata salila ieu titah dipiwarang nyumponan tilu hal ieu teu bisa malih mah anjeun nyalira teu bisa nambahan umur anjeun nyalira maka anjeun teh mamlukun teh lamun dihartoskeun hamba sahaya mah hamba sahaya gitu walasta malikan ente teh lain raja mata kantong ngarasa sok maneh boga pangabutuh naon ku kami bisa ditedunan maksad si Bahlul ka Harun Ar-Rasyid mah kitu asa naon asa nuduhkeun kasombongan asa aya rasa sagala rupa anu katarima ayeuna teh murni hasil usaha maneh sorangan nepikeun ka asa naon asa aing gitu sok maneh boga pangabutuh naon ku kami bakal ditedunan yeuh salila ieu ge anjeun teh lain malikan sok sanajan di dunia disebut raja disebut khalifah lamun anjeun sarua rua keneh butuh ka Allah siga urang siga abdi ceuk si Bahlul teh fala hajatali alaika atuh sarua we atuh lamun urang butuh ka anjeun bari jeung anjeun ge butuh ka batur eta mah siga pajenggut-jenggut jeung nu botak gitu anjeun ge sarua hamba sahaya urang sarua hamba sahaya matak tong ngarasa ka batur teh asa bisa nedunan pangabutuhna anjeun mah wasilah hungkul geuningan disungkeun ieu sadayana teu sanggup malah kanggo dirina nyalira oge Harun Ar-Rasyid teu tiasa naon nyalindungan dirina nyalira ti malaikat maut teu tiasa ngalebetkeun dirina nyalira ka sawarga engke di akhirat eta Imam An-Naisaburi nembe ngisahkeun kisah Bahlul eta anu naon dialog atanapi kisah nate sareng Khalifah Harun Ar-Rasyid dugikeun kadinya saleresna mah seueur kisah anu sanesna anu ditulis ku Imam An-Naisaburi dina kitabna ngeunaan Bahlul hungkul gitu termasuk engke teh anu ngawitan disebatkeun kisahna teh Uwais Al-Qarni oge kalebet uqalaul majanin ku masyarakat sabudeureuna nama dianggapna gelo padahal panan urang terang nyalira dipuji-puji ku Rasul mah terkenal di penduduk langit tak salah sawiosna Bahlul oge lebet kana uqalail majanin cobi gerak ku urang diemut-emut ucapan na tingawitan nembe khususon pangintenan kanggo tiasa pangintenan kisah ieu kanggo nafsirkeun surat anu nuju dibahas ku urang surat Al-Kautsar ayat 2 hatta zurtumul maqabir teh panan ucapan Bahlul pisan mun tiasa ieu janten tafsir jalma anu atta kasur teh jalma anu pola pikirna punten siga Harun Ar-Rasyid anu ngadon terus we mikiran istana na kumaha cara ngagegenah sangkan genah sare genah di WC na gitu jeung sagala rupa tapi mau pohokeun kumaha carana bagja engke di alam akhirat di alam kubur gitu tah payus pisan ieu tiasa janten tafsiran ieu saleresna mah bade ngobrolkeun perkawis alha nu kamari tos janji
yen alha teh kurang dihartoskeun sendaguro. Asal kata nate tina lahun ari urang terang sorang terang terang naon terang nyalirapan laibun walahun teh hartosna naon innamad dunya i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun kahirupan dunia teh saur Allah laibun permainan walahun dan sendaguro heureuyan hungkul tah alha teh tinga kecap lahun heureuy hungkul kamari teh pan diuningakeun laibun walahun teh dicawad pisan ku Allah ari alha hartos arti kecap dasarna teh tina lahun lahun hartosna heureuy naha maksadna Islam teh nyawad urang ngameh heureuy lamun urang heureuy terus ku Islam teh dilarang gitu apakah Islam teh melarang heureuy urang tong ngabodor urang tong ngabojeg misalkan teh urang tong jadi pelawak berarti hukum menjadi pelawak dina Islam hukumna haram misalkan teh dalilna naon laibun walahun panan pelawak mah sendaguro we hirupna teh gitu berarti hukum heureuy dina Islam kumaha angkena teh kusabab dicawad laibun walahun teh dicawad ku Allah mah lamun urang fokus kana kahirupan dunia padahal kahirupan dunia mah laibun walahun tak kawitna mah punten bade nerangkeun kecap lahun eta gitu mung pangintenan hapunten ngabaya ting eta naon ngisahkeun kisah bahlul tapi mudah-mudahan ka gambar katawis tiasa kacandak oge paedahna mudah-mudahan aya mangpaatna jazakumullah khairon tos kersa ngadangukeun hapunten boh bilih aya kalepatan dina ucapan dina referensi atanapi dina pemahaman alhamdulillah wallahul muwaffiq wallahu alam bisawab Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.